daku mobil teh nyingkalna ge santri nu nyingkalna ge kana mobil 10 hektar mobil lagi 5 gitu. Ku mesin teh but-but nya melak cabe tak gitu. Awisona ati atau kerajinan tangan lain aya nyopet mah nya lain. Naon cenah usaha teh kerajinan tangan. Naon atuh bae dieuna atuh ninun di urang nya ngelos ngadamel keset gini ngadamel naon deh cempa gitu. Ngan eta mah artosna Aripis sama Agung atau artosna model ngajait gitu. Ngadamelan acuk-acuk nu sararae nu ratusan ribu nu jutaan gitu. Tapi lamun ajeng-anjeng santri mah usahana sesuaikeun sareng kaayaan urang santri sareng ajengan ulah nu ngaganggu karena tugas pokoknya tamagahan jeung ngaos itu matak sae tah tani nya dagang gitu atau kerajinan. Ayo santri aya 100 santri teh dibere kincir hiji ewang ngarelos kabeh gitu. Oh di drop ke tukang ninun teh kabdi ngelosna. 1 kilo ewang kali 100 berarti 100 kilo kali 10.000. Tuh tos sabarahaeun atuh. 1 jutaeun gitu. 1 juta sapoe gaji naon nah. Itu. Tah itu barudaknya. Ajengan santri ge ulah eleh geleng. Kedah usaha. Nyaeta supaya manah teu kaancikan ku sifat kotor gitu deh dila. Meh teu jadi pamajikan ajengan sirik pidi. Dedila mukim di kaler, si pidi kidul. Si pi meuli emas ya pagawean teh. Corowok lobah balong teh ka dia deal gitu. Bedil urang bedil nya. Atuh ku panonna teh di bedil nya. Oh ka mana silap ka mana? Silap. Bade ka Majalaya, naon deui mana ka Majalaya tuh jok kitu we. Deuk meuli emas, kamari mah saur si AA teh sakedik teuing cenah 50 gram. Wih gitu. Ayeuna deui sakumaha deuk nambahan deui 100 gram gitu loh. Wih. Kelepok atuh deh dilatihnya ngelepok dina balong. Ceuk lauk teh ieu di dahar ku urang. Itu ceuk salakina teu mamah mah nya. Teu kaur aya tatangga barang beuli jadi kieu leumpeuh Yuni kelepok gitu. Tuluy ieu kasurupan deh diladen. Wah, diruqyah ku salakina. Biji jurigna. Wah, di mana ieu? Wah, urang jurig nya ti balong gitu. Jurig naon? Jurig lauk. Hayang naon maneh? Cek salakina ini yang ku mau ada itu. Aduh, yang emas ya urang mah. Lamun teu pangmeulikeun mah cager cenah. Oh, atuh mah nya pamajikan ajengan kitu nya. Matak usaha. Aya kitu mah cek Silpi teh. Bedil urang. Ya. Dek ka mana gaya kitu deal eta. Silep mana dek ka mana deui? Dek si Silpian lain. Ka toko emas urang selalu ka toko emas. Sabaraha gram duk meuli maneh 100 urang 250. 250 naon 250 kilo urang teu kabalang. Gitu bareng gitu. Mana meuli loba duit di mana? Salaki urang gitu loh. Bisnis gitu loh. Piri dan peuting sapeuting eta. Gol eta nu ngajual sawah ku proyek 7 miliar sia. Salaki urang dibere eta salieurna gitu. Itu matak ieu mah iya. Ya oke lah gitu. Ini itu untuk aya penyakit hatean nya ari usaha. Kitu atuh harta mah barudak anu usaha ge sok kaancikan nya ku awon hate komode anu teu usaha kahayang gede kamampuan teu aya atuh sirik keke teh. Kitu
Ade tah sok ngan kedah disesuaikan santri sesuaikan usaha nate ulah anu ngaganggu ngawuruk jeung ngaos gitu tah salajengna aya katerangan lamun urang kersa kasab kitu nya niatna supaya ulah aya fitnah da katingali ku jelema teh gaduh rezeki teh ku sababiah usaha walaupun ajengan kitu kadituna ngajaga hate supaya ulah kakeunaan ku sifat awon dina mana sirik bidik disajabana itu anu kadituna nya teh supaya ulah ngaganggu jami anu kagungan kanikmatan anu berhubungan sareng duniawi urang teh usaha kadituna kaopatna supaya urang ulah jadi jelema anu tukang barang penta gitu jadi tukang barang main nih itu nyeun pasantren barang main pagaweanana teh ngomong jang pasantren padahal di dahar gitu itu taulah gitu matak saur katerangan ieu bila mana urang tos biasa ngajaga manah ya, tina penyakit manah anu awon ku cara usaha gitu. Mangka moal turun derajat ku karsa usaha teh pada ajengan kejadi hina moal pada santri ku usaha teh jadi hina moal justru cek keterangan wa fi dzalika hibdun lil karomati wal izzati ku karsa usaha teh bisa jadi sababiah ngajaga kemuliaan urang gitu kumaha bisa ngajaga kemuliaan keur mah urang teh geus mulia ku wasilahna ngajaga agama ku ngaos sareng ngawuruk tuh boga rezeki aya nu naros eta ajengan imahna sae kendaraanana oge geuningan meuni sae acukna meuni sararae kitu bungan bangun wae di mana eta biayana itu bawa menang barang penta meureun proposal meureun atau naon meureun gitu aya nu naroskeun ti mana ieu biayana abdi mah tina hasil icalan abdi pan dipayun gaduh kurtubi collection teh ngical emas tuh ical itu rai itu kapan itu Satibi collection wan eta icalan naon tadi teh poho deui eta itu raina tuh umprat-empret wae itu eta mah pan kana mebeling tah mah kasur segala kasur aya gitu nu nikahan itu di pangawas ratusan ribu kana puluhan juta aya di dinya gitu omsetna tos ratusan juta matak bungan bangun teu kedah barang suhun kedah ku tiluan oge atuh abdi 100 juta tirai 100 juta tirai hiji deui 1 juta 300 juta cekap gitu kitu teu raos saudara ta eta anu disebut jami teu butuh ku jami teu nu beunghar teh ta eta kitu raoseun da kitu tah kudu kasab teh ajengan nah itu justru ku kitu teh urang teh bakal langkung menjaga kemuliaan kehidupan urang cek jami diborong sagalananya ku ajengan eta mah nyamagahanana nya nyayogikeun tempatna nya rezeki jang ngabangunna komodo jeung santri sok ya Kang mah penting mah daek ngaji sok ngahidmah sagawe-gawe di pasantren gitu komodo eueuh kamampuan mah asa ngaji we sing bener masalah biaya akang boga maneh dahar akang eueuh aya urang paruasa sok asa ngaji we ditanggung lah bakal naon atuh jami teh nya
tuh nu ngawasna ge dibekalan sakitu lobana ge digratiskeun hasil tina 3 toko eta gitu tina 3 toko eta tuh justru nambahan kamulyan aya acara-acara teu ngaririweuh jami mah itu ngumumkeun bari geus aya jang biayana tuh eta teh beuki mulya wajabun lil mali tuluy eta teh jadi sababiah lain meakeun rejeki kitu teh barudak justru jadi sababiah rejeki teh beuki jual-jual almu ini ala umurid dunya wadin rejeki ku sawab dianggo jang magehan akhirat jang ngamuliakeun agama jeung nguatan agama rejeki anu sumping teh nyaeta dianggo ngabantu kanggo kelangsungan ngurus urusan dunya jeung urusan agama gitu. Tuh atuh ajongan teh aduh da diumung-umunge da geus kelasna meureun mobilna ge itu Alvan aduh Kurtubi Lexus aduh mina anu biasa we cenah mina Terios gitu lawan Miftah mah doser gitu sare teu itu si kotena dorot-dotun gitu. Gitu Masya Allah tah moal mah sangsara ku dianggo agama wa ba'daan adroril batolati wa parogi kola asyir tah itunya eta teh berkah tina kasab tuluy hasilna dianggo nguatan agama itunya wallahu a'lam.